Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun munta jedahlan dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Hargi sajumlah bahan pangan terus ngalami kanaekan, terutami cabai rawit beureum. Tina 3 sasi terakhir oge hargina naek di kisaran 120.000 dugi ka 125.000 per kilona. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atanapi IKAPPI, Abdullah Mansuri, nganilai bahwa hargi cabe nu terus naik ieu teh tos terjadi di akhir-akhir sasi ieu. Anjeunna ningali pamarentah can ngalakukeun upaya maksimal kangge ngatasina. Dibandingkeun bahan pangan anu sanesna, kanaekan harga cabe dinilai pangkhawatirkeun kusabab di Januari 2021 kanaekanana tos teu terkendali. Kanaekan harga ieu teh kusabab dua faktor, nyaeta nu kahiji panen tahun kamari harga cabe justru turun. Hal ieu anu ngajadikeun patani henteu melak cabe deui. Malah milih pindah ka papelakan anu sajena. Faktor nu kadua nyaeta kusabab cuaca anu buruk. Curah hujan anu gede nyebabkeun banjir di sababaraha wilayah. Nu nyebabkeun oge patani cabe gagal panen. Pamiarsa, kursa kitu anu dipihatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring munta jedahlan pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.